warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayah kieu tepang sareng simkuring dina acara anu munggaran podcast generasi Anom Semanda atanapi pos ronda di tahun 2025 ieu. Alhamdulillah palawargi mugia tinu munggaran ieu tiasa lajeng ieu acara pos ronda mayeng tangtosna kanggo ngahibarkeun atanapi urang diajar sasarangan utamina dina Kasundaan. Atuh di simkuring ayeuna asumpingan hiji tamu, tatamu anu teu kinten sae ieu murangkali ngahaja ku simkuring diulem kanggo ngadugikeun perkawis kacapi. Ya. Anom keneh murangkali nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sareng saha ieu teh? Abi Muhammad Fadlan Akbar Pradana Umbara. Wah, panjangnya namina mohon. Panjang. Mohon. Disebatna AA saha ieu? Akbar wae tiasa. Akbar tah. Ieu teh Akbar teh kelas sabaraha ayeuna teh? Kelas 10 opat. 10 opat di SMA Negeri 2 Subang. Akbar, kawi teh SMP mana ieu teh? Kawit kapungkur abi ti SMP Negeri 4 Subang. Di SMP Negeri 4 Subang. Nah, diajar ngacapi tangtos di SMP ieu nya. Muhun, Bob. Mohon kelas sabaraha kapungkur diajarna? Kapungkur kelas 8, Bob. Kelas 8 ya. Kelas 8 teh berarti kelas 3 nya. Muhun, kelas 3. Berarti teh can satahun ieu diajar ngacapi. Muhun teh acan. Teu acan satahun. Ieu pamirsa simkuring mah katajinya ku ieu murangkali nembe sababaraha sasih gitu. Terus dugikeun tiasa ngacapi sababaraha lagu. Mun simkuring nu diajarna tos tangtos ngahulang gitu nya kumargi memang diajar ngacapi teh sesah gitu keur simkuring mah. Duka ieu saur Akbar gitu nya. Akbar naon sih nu ngajantenkeun Akbar resep kana ngacapi? Abi mah resepna kana alunan musikna. Nah, jadi gelenyuna teh kitu benten sareng gitar. Muhun. Naon tah bentenna? Bentena teh di dieu mah kan senarna kawas kieu, lamun gitar mah di genjreng. Ieu mah di kitu ge tiasa jadi di sintreuknya di penting. Nah, Akbar ngawitan kapungkur diajar ngacapi. Kumaha tah dongengna? Sareng saha kapungkur diajar ngacapi teh? Kapungkur diajar ngacapi. Mohon. Dilatih ku Ariswan. Ku Ariswan, mohon. Tah, ku Ariswan munggaran Akbar latihan di piwarang naon tah? Munggaran latihan. Mohon. Kapungkur teh dilatih dasar heula, Bapak. Dasar palawarginya. Sok kumaha dasarna? Dasarna sapertos kieu, Bapak. Sok. Mapai kawat tuh. Ieu tadi disebutna mapai kawatnya. Sip. Eta disebutkeun dasarna mapai kawat. Lajeng tahap salajengna naon deui Akbar? Tahap salajengna nyaeta petikan dasar. Kumaha petikan dasar teh? Petikan dasar sapertos ieu, Bapak. Pami panangan katuhu. Mohon. Kawas kieu. Mohon. Nah, Eta parantos tiasa ngaranggem gitu sabaraha lami latihanna supados tiasa ngaranggem gitu. Tiasa ngaranggem kieu saataos ieu lancar. Saatos mapai kawat lancar cik cobi. Anu palih tadi katuhu atos, nu palih kiwa, palih kenca kumaha? Kenca Sok dicepengan. Nah, aya petikana sapertos kitu nya. Tah, mungkin eta sabaraha lami kanggo ngahijikeun antawis panangan kenca sareng panangan katuhu? ngahijikeunna teu lami teuing, Bapak. Teu lami Mun teuing. sadinten ge tiasa. Ieu palawargi punten nya abdi jadi stand mic. Teu naon. Akbar. Ti sasih naon tah latihan ngawitan kapungkur kelas 3 teh? Ngawitan kapungkur ti sasih duka Maret, duka Februari, duka Januari, hilap deui abi. Oh, anggap itu sasih Januari berarti ka sasih ayeuna teh tos sasih dalapan sasih palawargi ieu murangkalih ngaleukeunan ngacapi. Cik ayeuna urang pentes
tong wakakana lagunya naon wae anu tos diajarkeun cik sok ieu na cepeng heula sok naon anu tos diajarkeun sok harewos kumaha saurang teh para warga luar biasa ya henging 8 sasih eta teh nya gitu. Sabaraha dinten tah latihan anu tadi? Latihan anu tadi abdi pami awal-awal ngacapi mah lumayan rada sasahnya Bapak. Rada sesah. Mohon. Jadi abdi diajar kawih eta atau bubuka lagu. Mohon. Aya saminggu tilu dinten ya. Tilu dinten tos siga kitu pala warginya ya urang kali. Sim kuring mah aya kana 2 bulan panginten moal tiasa pangintennya tapi Akbar kahitung cepetnya dina waktu 8 sasi parantos sapertos kitu. Atos tiasa lagu naon deui? Atos tiasa seueur sih Bapak duka. Seueur nya mungkin mah disebatkeun di list naon wae anu parantos tiasa kitu nya. Kantos ieu dicandak kanu hajatan. Alhamdulillah atos. Kumaha rasana di nu hajat? Deg-degan wah gempeur sih. Berarti secara finansial kamampu Akbar ieu sok sanaos masih kene SMA ayeuna parantos tiasa ngahasilkeun tah kinten-kinten saupamina kenging artos tina manggung tina nabuh sok dikamanakeun eta. Ku abi mah yang meser kacapi yo. Yang meser kacapi. Ayo sanes kacapi Akbar sanes. Sanes. Ieu kacapi sa. Kacapi di sekolah. Oh iya mah kacapi di sekolah nya kacapi ekskul. Tapi tadi teh nya ulah dugikeun ka urang kenging artos sakedikeun heuk teu nyangsang berarti palawargi alhamdulillah saurang teh hoyong meser kacapi. Akbar parantos tiasa lagu naon salajengna saat tadi harewos aya lagu naon deui? Lajeng aya lagu Hariring Dukung Si Nyandi. Hariring Dukung Si Nyandi. Hariring Panganten. Hariring Panganten parantos tiasa. Terus aya naon deui? Dina catrikan weh dina catrikan. Aya lamunan apal? Lamunan lamunan. Kumargi dinten ayeuna urang diajar. Ieu teh bunggaran ya. Urang teh bunggaran gitu. Ka pamirsa urang diajar lagu lamunan ya kawih lamunan. Sasarengan hartosna sanes simkuring tiasa Akbar oge nuju diajar saminya urang sami-sami diajar tapi urang cobian urang ejah nya urang guilurkeun heula sakali mungkin urang ejah kumaha teknikna kitu nya mangga kapala wargi anu masih tiasa manteng tiasa manco mangga urang regepkeun sadayana ieu lagu lamunan ya urang guluyurkeun saguluyuran mungkin urang ulik kumaha cara ngahaleuangkeunana utamina tina segi vokal Sunda cobian Akbar sakali.
asa katina sawangan kunaon sok rajeun datang langgai salira imutna sojak salira tetepna ngahudang cinta saganggang kembang kaheman sahurna tawis katresnan janten saksi geter asih urang duaan menghanjangkan geningan ukur lamunan lalakonan mangsa indah saliwatan harapan harapan anu marengan ngarep bagja awak tina kanan. Nah, palawargi tadi parantos kesanggakeun dina lagu naon bete Akbar? Lagu lamunan Bapak. Lamunan ya. Eta sababaraha tekniknya utamina anu kahiji riak ya. Sim kuring paling nya gaduh anggapan lamun misalkan heug hayang nyanyi dina lagu Sunda minimal bisa riak heula kitu nya. Riak teh nu kumaha? Jadi suarana sapertos ombak atau lambak gitunya. Cai ditoel ku urang gitunya bakal aya riak-riak cai tah. Ari ombak eta biasana upami dina sumberna di Google mah tekniknya rada ageng. Juga ombak gitunya. Namun riak mah rada lembut. Gitunya benten sareng teknik dina pop. Dina pop mah tiasa janten si suarana teh langkung kaku nya teknikna teh. Tah eta dua teknik anu beda antara riak, ombak, sareng tadi mah vibra popnya gitu. Jantan mun nyanyi Sunda ulah ngangge vibra pop, atau nyanyi pop ulah ngangge vibra Sunda da moal laoseun. Nah, ayeuna urang ejah coba nya. Ngolebatna mung sakedapan de ngolebatna mung sakedapan ya cobian urang kacapiannya kenapa ngolebatna mung sakedapan kedua ya tadi aya teknik riak teh nya. Tah urang mah olah riak heula we nya. Urang sapada urang olah riakna kitu nya. Ngalarapkeun riak cekap ditungtung lagu jadi henteu sadayana sadaresna mah teu kedah bala kitu nya. Ngolebatna mung sakedapan nembongan
ukur ngemutan ya. Rupina mah ieu waktosna hampir teu nyekapannya urang sakali we sapada ya supados kieu kanu di bumi biasa di bulak-balik kanggo teknik riakna cik cobi sok Akbar simpen urang ngayekeun riaknya sok mangga ngolebatna mung sakedapan nembongan ukur nyemutan mangsa lawas nu kalakonan kiwari kagambar deui dina impengan. Para wargi rupina mung sakitu nu tiasa dipedahar dina danget ayeuna hatur nuhun kana perhatosanana kin tepang di sareng sim guring sareng Akbar dina sanes waktos tangtos nanya mugi urang tiasa tepang deui tangtos dina kayaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.